Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dina acara anu maneh sareng wake neraskeun si Rawing Kiwari wilujeng ngadangukeun. Alhamdulillah aya ku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa hartosna urang riung mungpulung teh dina tetep ngawedalan tali silaturahmi kalayan urang salawasna miara uhwa sangkan urang teu tijalike sangkan urang teu macike salawasna urang bakal tiasa nyumponan kana syariat Islam. Hakikatna urang kadzat nu maha kawasa Allah azza wajalla, syariatna mah urang antara manusia sareng manusia, silih hargaan silih ajenan bere maweh biasa nulung mah geus biasana pisan meureun nulung butuh nalang susah teh kapanan eta bagian urang. Nah nu mawi dina sonten dina enjing dina siang urang salawasna munajat ka zat nu maha kawasa sangkan urang salawasna aya dina pangjaring pangriksa mantena. Mangga ayeuna wakepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari naraskeun si Rawing Kiwari. Geus sayaga yeuh, kade akang mi ape sakali deui yeuh. Ulah nepikeun kekasarean teng. Nu matek tadi ngahaja beuteung ulah dieusian bareng cing teh sabab ari beuteung masih keneh peurih mah sok aya sare. Mogonya manguing mah bakal ngusaha sangwa tanaga ngulah nyare Kang jadi Kang ngawing-ngawing mangayona teh ngarek ngaluarnya nya Kang main narek keluar kan jicing lah di dianteng mah kade yo ya parentah komandan ya teng yo nya sing percaya we Kang Wing Kang ngawing-ngawing mokonna maneon nu diomongkeun ku Kang Ngawing kuing dinurutkeun Kang nya sukun dari kitu mah sukun tah kitu we ayeuna mah akang kaluarga nyai sok itu kajeronggon baturan indung nyai cicing di dieu teh nya geus kitu mah si Rawing terus kaluar ti jero imah. Waktu si Rawing dua sukuna napak kana lemah di buruan imah karasa aya geteran aneh kana batina. Si Rawing muterkeun paneteupna ka sabudeureun eta patempatan kayan peuting harita memang ngan ukur remeng-remeng nuwuh sinar bulan ngan ukur sapotong sarta kahalangan ku mega. Si Rawing pancuh nangtung ajeg di tengah-tengah lebah buruan imah beungeut tanggah ningali kaluhur kasekitan panca indra si Rawing memang teu dipibanda ku jago anu lian sanajan kayan peuting anu ngan ukur remeng-remeng tapi sapasang panon si Rawing lir upama nu mampu nembus ka tempat nu poek di tempat sejen wanci peuting harita kawilang tempat anu sunyi malah deket ka pileuweungan di jero imah panggung nu hateupna ku euri kadenge di jero imah sora nu keur ngobrol jelas aya 3 jalma di jero imah teh kawilang lalaki bungkul nganilik dina sorana saurang mah jelas sora aki-aki. Jadi ilain duaan pangna datang ka dieu teh lantaran bantrok kakuatan jeung jelema nu ngaran si Rawing. Dewek asa kungsi ngadenge kana eta ngaran teh. Bala jali ngan acan ari panglima. Lebah dia kakara-karasa kuli lain tuh kitu lamun ngelmu teu jucung teh euy ngelmu samogol sapotong-sapotong leuwihna teh eta ilaing duaan memang hayang ngeunahna wungkul tapi teu naon nu penting dewek peuting ieu bakal tetep digawe ka hayang ilaing duaan supaya sirati mah paragat nyawana peuting ieu lin sing horeng aya di jero eta imah teh Subala jeung Sujali geuningan malah aki-aki nu panonna cekung ka jero buuk jeung janggotna geus bodas kabeh diiket ku kain hideung leungeun katuhuna katingali make batu alimata inten Subala neuteub kan jadi guruna telila terus nyarita tapi ku kira-kirana kumaha ta Ki Guru nah bisa urang ngayakeun tindakan nuyu jeung rarancang nu geus dipaheutkeun ku urang teh Subala ilaing kudu sadar tak cantang tu kabeh jago bisa sarta ngarti kana ilmu-ilmu gaib euy. Si Rawing memang
jago dina hal ilmu silat tapi tacantang tu manehna bisa atawa ngarti kana ilmu gaib. Jadi kuayana kitu dewek dina peuting ieu bakal tetep ngalaksanakeun pamenta lain teh. Sujali nyusul tepus caritaan kanu jadi guruna. Jadi nurutkeun ki guru eungeunaan anu ngaran Sirawing moal jadi halangan pikeun maksud urang. Sabab tetela ilmuna bener-bener luar biasa ki guru. Mbah Gabug Inten seringeh ke huntun anu hideung semu herang gugurilapan kacaangan ku sinar cempor. Balik sakumaha anu ku dewek geus diomongkeun tadi ilaing duaan memang teu nepikeun ka jucung ilmu ka dewek ngan hayang di nginahna wungkul deuleu. Jadi pantes lamun ilaing duaan nepikeun ka atar eleh ku Sirawing. Terus nu kaduana ilaing kudu ngarti sanajan jalma nya jago dina hal ilmu silat acan tangtu ngarti jeung bisa kana ilmu gaib saperti ilmu nu kacangking ku diri aing. Jadi teu kudu cangcaya euy. Subala ngut-unggutan dina hatena memang geus panceg kapercayaan kana kaampuhan nu jadi guruna. Da cacakan lamun manehna bener-bener mah neuleuman ilmu ti anu jadi guruna tah cantang tu manehna bisa rubuh ku Sirawing kitu cek pikirna. Caritakeun ki guru. Turut caritaan-caritaan kabeh ki guru memang teu salah bener-bener pisan eta caritaan teh ki guru. Kuring duaan memang rumasa teu nepikeun ka jucung neuleuman ilmu. Anu sok padahal lamun ilmu ki guru geus kacangking kabeh bet asa piraku maki kudu eleh ku Sirawing. Nu matak ilaing lebah dieu kudu ngarti euy. Sarta ilaing duaan kudu percaya ka dewek sanajan nya Sirawing luhung ku ilmu jembar ku pangabisa sarta boga ilmu silat nu hebat. Acan tangtu bisa nulungan Sirati mah indungna si Untari nu ayeuna nyawana geus aya dina keupulan dewek. Mbah Gabug Inten bangun yakin pisan kana kamampuan ilmuna anu baris bisa ngalajiwa jalma samana-mena. Nya tuari kitu mah syukur we ke guru sakalian be meureuneun isuk bageto maperenan be jeung jiwana si Untari. Malah lamun bisa masa kalian bejeng Sirawing ala jiwana sakalian ki guru sabab nurutkeun pangakuan nama Sirawing teu bakal jadi salakina si Untari ucara benang harta kekayaanna bisa meureunna nyieun 10 alimata inten maki urusan gampang deuleu soal nyawa mah. Dewek moal make kudu bingung dina mangsa ning halupan jago ti mana bae oge. Jadi nu ngaran Sirawing terek jadi salakina si Untari nya. Bener ki guru. Nu matak satungtung anu ngaran Sirawing aya di dinya atawa si Untari hirup jeung Sirawing tangtu kuring duaan moal bisa wani datang di kainya ki. Subala negrakeun jalan pikiranana seolah-olah jadi nambahan deui pamentana. Lamun ti heula mah ngan ukur hayang ngawerjit Ibu Ratimah tapi ayeuna mah hayang sakalian jeung Sirawing katut Untarina diperenan jiwana sangkan teu jadi halangan. Sujali milu ngarojong carita anu jadi lanceukna. Memang sakuduna mah dipereanan tiluanana ki guru sangkan ulah nepikeun ka jadi gangguan pikeun urang. Popokona mah ngarah lancar sagala rupana kitu tari pikiran kuring mah jadi sapamadegan jeung Kang Subala. Mbah Gabug Inten ngabagi paneutupna ka Subala jeung Sujali. Paneutup nu semu hurung sapasang panon anu sok sanajan caang atawa cekung ngelok ka jero. Memang bener keun ku dewek urang angeuskeun heula hiji-hiji. Nyawa Sirati mah nu ayeuna kudu diperenan heula ku dewek. Lamun Sirati mah geus beres ngalayang jiwana kakarage Sirawing jeung si Untari diperenan sakalian ku dewek. Sok bawa ka dieu alat-alatna Sujali sabab kurarasaan mah geus wanci tengah peuting ieu teh. Sujali katingali harita terus ngoloyong ka dapur ngalaksanakeun parentah Mbah Gabug Inten anu jadi guruna. Telila katingali Sujali mawa nyiru leutik ditumpangan ku alat-alat kaperluan pikeun Mbah Gabug Inten mentangkeun ilmu berjitna anu baris dipentangkeun dina peuting harita.
sok denden kainnya didinya dajali bala oge ilaing sujali Bandungan dina penting ieu dewek bakal ngalaksanakeun pagawean teh ngan Bandungan sarta perhatikeun sinar cempor nu aya dina baskom leutik lamun sinarna kakalicesan geus tong asa-asa deui tuh sina pareum ngarah dewek salamet kitu. Nah kumaha kitu lamun aya kejadian seperti eta Ki Guru aya bahaya ti mana nu datang jadi gangguan teh nah memang aya jalma anu ngahajang halangan kana maksud Ki Guru bener euy bisi ieu mah dewek menang halangan upama teh mah nya Sirawing bisa kana ilmu gaib ngan dewek boga keyakinan bet asa piraku make kudu eleh jajaten dina hal ilmu kagaiban. Subala jeung Sujali katingali pada hegar marahmai paromanana ari sabab duanana memang geus pada nyaho kana kayan menjadi guruna anu memang ahli dina hal ilmu-ilmu gaib kaasup ilmu warjib kadenge mah gabug inten cumarita deui ayeuna dewek bakal ngamimitian digawe bala jeli ingetkeun ilaing busurkeun perhatian kana cempur leutik jali sedengkeun ilaing bala tingalikeun kain bodas nu aya dina dampaleungeun dewek lamun warnana jadi beureum geuting ngandung harti sirati mah geus ngalayang jiwana sok caricing ka dinya sarta Bandungan pagawean deweknya. Parutuyan ditiupan ku Mbah Gabug Inten geus kitu peledug harita ngukus galontang mapatkeun ajianana di luar harita ngadadak angin bet nyor ngagelebug dituturkeun ku suara anjing wabaung bangun anu nganter atawa nyaksian karena tindak lakuna Mbah Gabug Inten dina waktu harita geter kekuatan ilmu dipentangkeun ku Mbah Gabug Inten mimiti keluar ngaliwatan hasut menyan jeung gelebugna angin peuting kekuatan anu memang teu katingali tapi bisa karasa pikeun jalma nu jadi sasaran kekuatan ilmuna. Sirawing nukeun ngajanteng di lebah buruan imah katingali harita kerung bari neuteub ka awang-awang karasa aya geteran aneh anu beuki kuat mangaruhan kana batina. Sirawing memang mibanda ilmu linuhung pancatunggal hiji ilmu anu memang geus ngadarah daging dina dirina leuwih nati eta mangrupa ilmu pamungkas Eyang Nur Alam teu matak aneh lamun bisa ngarasakeun ayana geter kekuatan anu beda katarimana ku geteran batina. Bul gatang kabatari euy lamun kieu mah bener indungna untarita aya nu ngawihasa nu ngawihasa aya nu ngawisaya nya bener lain heureuy ieu mah ya bet beda karasanna ku batin aing dina waktu ayeuna aduh tapi kenai hayang nyaho rek di Bandungan ku aing lamun nya teh mah bener aya bahaya tangteu bakal katingali datungna cahaya nu sumbereum turun nyerot ka ieu suhunan imah pasti katingali. Sirawing terus tanggah ngawaskeun kawang-awang geteran batin Sirawing memang tenyalahan sabab harita Sirawing bisa ningali kana kolebatna cahaya anu semu beureum teulilat terus turun nyirorot Sirawing musirkeun kakuatan batina luncat napa kana suhunan imah ilmu hampang badan Sirawing memang geus tepi kana puncakna teu matak aneh lamun dua sukuna napak kana suhunan imah teu matak ngajadikeun peupeus atawa nimbulkeun sora
Sinar beureum anu teu beda ti seuneu teh harita jelas beki deukeut kalabasuhunan imah Ibu Ratima. Seor angin ngagelebug aya getaran hawa kakeung anu karasa ku Sirawing. Setrang kerap kudua leungeun Sirawing harita. Newak cahaya beureum nu teu beda ti gunungan seuneu teh kajadianna memang hebat. Sabab sakujur badana Sirawing ngakeleter sarta katingali Sirawing nyengir siga nunahan ka nyeri malah dadana harita ragrag atawa lagrag kana lemah. Siut koleang kebut Sirawing ngakedebut kana taneuh teu beda ti nangka asak. Gancang Sirawing ngoneal hudang katingali Sirawing siga nu ngalawan kakuatan anu rosa. Tiba bergeg nahan kakuatan nu maksa keukeuh maju ka jero imah. Mangrupa kekuatan gaib nu dikirim ku Mbah Gabug Inten teh. Sirawing bisa ngarasakeun hawa panas pangaruh tina sinar beureum anu tewak kudua leungeunna. Untung manehna teu geumpeur gancang musirkeun kekuatan jurus pancerasa sarining banyu nu ngandung getaran hawa tiis. Katingali renung masih hantarang jeung beungeut Sirawing. Getaran badana beki lila beki kuat. Tina pamustunganana mangsa Sirawing musirkeun kakuatan sapinuhna kana dua leungeun anu nyekelan sinar beureum teh. Harita leungeun kenca jeung katuh dibantingkeun kana lemah kajadianna memang mata kaget. Sabab sinar beureum dina cekelan leungeun Sirawing ngajeos. Nembus asup kana jero taneuh. Tanah terjadi ngaliang kebeda ti anu ditembus ku meteor we. Kayaan jadi sepi jempling, angin jadi ngagelebug ngadadak eureun, sora anjing nu babaung leungit iwal tireng hapna napas Sirawing anu marengang kana caritaanana sorangan. Aduh nyaan kakarang aing harupan kakuatan nu aneh kieu ye. Ieu bener-bener mata kaget ieu mah ye. Terus enek kumaha lamun geus kieu nya. Jadi bingung oge ya kudu naon deui nu dilakukeun ku aing nya. Ngajanteng terus diburuan kitu, ngajanteng diburuan sorangan teu puguh deui. Mending keneh asup ka jero imah ayeuna mah. Sirawing katingali harita asup ka jero imah. Nyampak di tepas imah si Banteng Wulung diuk bari nyarande kana tembok malah siga nu ngalenggut nulutan. Sirawing nepak kana pundukna si Banteng Wulung harita bari nyarita. Hei Teng, kalahkan nundutan kitu geus diomongkeun ku akang ulah nundutan lamun teu hayang kabenangan ku kakuatan kiriman. Nyaho bieu kajadian di luar. Si Banteng Wulung neutup ka Sirawing bari nyarita. Munte nyaho ka ngawing-ngawing. Nangaya naon kitu di luar imah kan? Ngumaha ngaya hayam kan? Nalain dinewak nga tukang ngawing-ngawing mah. Madahal ngapanan ngeunah modenan ngamun dibele meting kieu mah kan? Ari si Anteng sok ngaya-ngaya bae teh becik-cik kana hayam segala rupa. Nikmat deui. Nikmat dia mateng malah meh-mehan akang dia cilaka lamun kurang-kurang na aya milik mah. Nya kunaon gitu ka ngawing-ngawing? Ngaya kajadian naon gitu di luar ngimah tadi teh ka ngawing? Ngumaha gitu ka ngawing-ngawing? Pego di luar akan jadi kapaksa. Aduh harupan jeung kakuatan memang aneh Teng. Jadi memang jelas Ibu Ratimah indungna untari teh memang aya nu ngaheureuyan euy ngan sugan bepeuting ieu mah ameun.
beja-beja tukang nguing kang ngawing-ngawing nyoba ngaya kejadian naon tadi di luar teh kang ngawing bet manasaran jeung nguing aya ngadenge kang hayang nyaho bae anteng mah kieu yo bisi teh nyaho mah dia kejadian di luar imah teh teng rame. Si Rawing harita terus nyaritakeun ngeunaan kejadian anu lumangsung di luareun imah ditetek taya nu kaliwat katingali si Banteng Bulu ngabandungan semun molohok bengong. Si Rawing mungkas guaran caritaanana. Tak kitu merukanan teh kejadian di luar imah teh. Jadi lamun ceuk akang kurang-kurang na milik mah bisa akang nu kabenangan ku eta kakuatan kiriman. Waduh, muntung kang ngawing-ngawing nyalametnya. Uing ngogen tengarati ngamun ngalawanan nganu kitu makang tuh geningan Untari datang ngadio. Si Banteng Bulung jeung si Rawing ngaredet ka lebah Untari nu tetela datang nyamperkeun kaluar ti jero enggon indungna. Abdi da nguping anu gunter ngarobrol bet janten panasaran minimun Kang Rawing tos lebet deui ka bumi Kang. Nya asup dia Kang Catu de tengeunah di luar mah. Pek tanyakeun ka 38. Kumaha nyai kaayaan indung nyai? Katingali Paroman Untari hegar marah mah tanah hate anu ngarasa bunga sigana teh. Alhamdulillah Kang. Abdi oge teu ngartos pagipun biang betul lilir ayeuna mah estu ngagebra we tibra kulemna teh teu sapertos wengi-wengi kamari. Nah kunaon nya Kang bingah aya abdi mah aya Kang Rawing di dieu teh. Bingah aya tur teu aneh oge abdi teu aya. Bungahna anu penting mah nyai. Bungahna anu penting mah. Artina indung nyai teh bakal cageun. Bener teu? Lain anu ditiangan teh cageun lin. Nya teh kudu mikiran aneh-anehna. Dupi tadi Kang Rawing di luar bumi teh aya kajentenan naon-naon Kang. Si Banteng Bulung geus rek ngomong pisan ngan kapihlaan manten ku si Rawing. Weuneu naon nyai? Ngan sakumaha sangkan akang teh telah bener jadi kenyataan kitu. Siapa memangnya aya nu datang sinar beureum nu teu beda ti seuneu nu rek nuju ka dieu ka ieu imah. Terus dikumahakeun atuh ku Kang Rawing? Nya di badamian we ku akang teh cekeng teh ulah rek ganggu ka pangeusi imah leuwih hade ayeuna mah balik deui ka nu boganna kitu. Sabab kuring jeung si Banteng Bulung ayeuna aya di dieu. Balik cekeng teh entong ganggu. Terus kumaha salajengna Kang? Nya saterusna mah mengkon kabalik deui ka bari ngajeos ngomongna teh. Sinar beureum teh marukanan bejakeun cenah ka batur anjeun Rawing nu ngaran si Anteng Ulung. Cenah lain beuki teuing kana barang dahar tong kamerkaan ari dahar sabab lumpatna kana nundutan. Wah, Kang Ngawing-ngawing mangerang-era deui bae ngoy Kang Nguing-nguing. Ngentong itu atuh Kang Ngawing-ngawing. Nguing jadi ngerang atuh ku Muntari. Mangkaning Muntari teh nganggeus resepeun Kang Nguing, Kang Ngawing-ngawing. Ngan, memang kitu kajadianana. Bisi teu percaya, engke tanyakeun ku Anteng kan ngajeos tadi di luar. Untari bet jadi mesem sabab si Rawing teu oleh dibarung jeung heureui wae sigana teh bet teu kagambar kasalempangan hate karisi atawa kasusah sigana. Penting harita memang si Rawing boga kayakinan yen tindakan dilakukeun tadi mangrupa tindakan mampu ngungkulan kekuatan ilmu kiriman anu datang ka eta patempatan. Sedangkan di tempat sejen Mbah Gabug inten kacida kagetna waktu bisa ngarasakeun ayeuna getaran kekuatan nu saolah-olah malikeun atau malikan kasorangan nu akhirna Sujali niupseun cempor dina baskom leutik teh. Katingali Mbah Gabug inten ngesang paromanana rada pias ngareret ka Subala jeung Sujali anu sarua pada ngemuka kaget. Jadah teh. Teteh lah ngaran si Rawing teh bisa ngusir kekuatan dewek euy. Dewek bener-bener teu nyangka upama si Rawing bisa boga kekuatan seperti itu. Nyaan aing teh ngarti jeung meh becilaka bieu euy. Untung si lain dia niup cempor jali lamun teu bisa malikan kasarangan kekuatan ilmu dewek.
Subala jeung Sujali silih tetep terus duanana ngaret deui kanu jadi guruna. Subala nu kadenge nanya kanu jadi guruna. Jadi bieu teh Sirawing mampu ngungkulan kakuatan nu dikirimkeun ku Ki Guru. Waduh, lamun kitu mah bener-bener hebat atuh ilmu Sirawing teh Ki Guru. Mbah Gantang agabug inten katingali beungeutna jadi semu beureum lantaran ngemuka ambek jeung rasa kahanjelu anu tan bates wangen. Dewek lain budak kamari sore bala, malah dewek jadi beki penasaran hayang ngajajal langsung kana pangarti Sirawing. Dewek bet hayang nyaho di kieuna ka mangkeluk nu ngaran Sirawing. Jadah deh. Sujali ayeuna mah anu nyarita nanya ka guruna. Nah maksud Ki Guru kumaha kitu ngayakeun tindakan naon ka Sirawing teh Ki Guru? Anu teh teh geuningan bet mampu ngalangan jeung ngagagalkeun kana usaha urang. Mbah Gabug inten mereupkeun leungeun katuhuna. Sorot panon neuteup ka hareup sorot panon anu semu hurung hiji tanda Mbah Gabug inten memang ngidem kakuatan ilmu anu teu bisa dianggap enteng tahapanana. Dewek isukan antir ku ilaing buaan bala oge jali. Ku kakuatan lemes basigana bae wahartina tamang keluk nu ngaran Sirawing teh. Manehna boga antina anu dewek sorangan teh nyaho boga ilmu naon. Nganu penting isukan ku dewek bakal langsung ditaraga ku jalan kasar. Subala ngarenghat narik napas panjang kagambar deui tina pikiranana pangalaman waktu patelak ngadu kakuatan ngalawan Sirawing tetelah cacakan di huruf kuopatan tapi teu mampu pikeun ngungkulan pangadiwasana Sirawing. Aya rasa salempang enteuk dina hatena Subala jeung Sujali sok sieun anu jadi guruna terus-terus rubuh eleh wewesen ku Sirawing. Tapi Sirawing memang lain bantrak-bantrakeun pangartina Ki Guru, malah kawilang ngabahayakeun kakuatanana. Kuring teu mikeun lamun Ki Guru nepikeun ka kudu cilaka mah. Mbah Gabug inten muncereng ka Subala bari nyarita deui. Jadi si lain teu percaya kana kamampuan jeung kahebatan ilmu dewek, ha? Bener-bener ilaing ngahina ka dewek Subala. Yo, si Gabug inten mah kalangan teh lain sakali dua kali deuleu. Sakumaha jagona sakumaha luhurna ilmu Sirawing moal make kudu bisa saimbang jeung dewek, ngerti? Sujali gancang nyarita mereka terangan sangka nu jadi guruna ulah ambek kalanceukna. Maksud Kang Subala mah lain teu percaya Ki Guru ngan salempang ku kasalamatan jiwa Ki Guru sabab memang ku kuring duaan geus karanapan nya kaalaman kumaha hebatna ilmu nu ngaran Sirawing kitu ta Ki Guru. Nya hatina si lain duaan teu percaya kana kemampuan diri aing ha. Ulah kitu si lain duaan mah memang samogol cek dewek ge ngelmu teu anggoy lantaran ngahulakeun heula resep ka bikang. Beungeus antuk isukan dewek tepungkeun dewek jeung Sirawing hayang nyaho dijajal ditaraga langsung ku dewek nu ngaran Sirawing. Lamun dewek eleh leuwih hade eureun jadi jelema aing mangarti. Mbah Gabug inten bener-bener ambek nu lain dikieuna sigana teh. Subala jeung Sujali ngeluk tungkul sarieuna ningali guruna ngambek kitu mah. Sedengkeun Mbah Gabug inten katingali ngahuleng malah dina hatena mah cumarita. Edan aing bener-bener teu ngarti mangkeluk nu ngaran Sirawing teh teh boga pangarti nu mampu ngimbahangan sagaligus ngusir kakuatan kiriman aing. Edan aing bener-bener dengar dina sasa bener Sirawing sarta nyangking ilmu naon Sirawingnya. Aduh, tapi aing jadi lebih penasaran hayang ngajajal langsung ku cara patelak ngadu kakuatan. Bila ku aing make kudu eleh ku budak kamari sore. Era aing kudu eleh ku pantar Sirawing. Era aing lamun ningali Sirawing kudu menang. Era aing, era bener-bener era. Kelanan daguan aing moal nepi ka kumeu mami dipacok sia. Peuting harita Mbah Gabug inten jeung Subala katu Sujali jadi teu loba carita. Mbah Gabug inten loba ngahulang pang-pang nama dirina keur ngapalkeun tutungkusan elmuna sabab geus cilik dina pikiranana dina poe isukan bakal langsung ngadatangan anu ngaran Sirawing geusan ijen sacara langsung ngaduwesen dina hal kabinekasan ilmu olah kanuragaan atau kekuatan jeung kamampuan ilmu silat. Sedengkeun Sirawing jeung si Banteng Wulung bisa sare tibrah mangsa wanci geus liwat tina ayana bahaya anu datang. Wanci isuk-isuk bareng jeung sinar sang surya anu gumebiar nyaangan jagat buana
harita Sirawing jeung si Banteng Wulung terus pamitan geus neruskeun lampahna. Utari katingali panetupna semunuhan jelu lain di kieuna. Sababah karep mah masih kene hayang lila kacicingan ku Sirawing. Anu duka teuing kunaon hatena lain bae ngarasa kahutangan budi ku kahadean Sirawing, tapi leuwih ti eta manehna ngarasa simpati ku pribadina Sirawing. Akang teh atuh aya kapentingan nyai, jadi wayahna we lamun ku akang ditinggalkeun di dieu nya. Sonona mah sono akang teh malah lian ti eta teh betah aya di dieu teh komo si Anteng mah betah pisan. Heuda pugu dibaturan ku anu geulis atuh. Nyalain kitu Teng. Wah, mosok ngitung-ngitung Kang Awing mah euy. Ngerang-ngerang uing ari taun tengah tu uing ngerang-ngerang merenan Kang Awing-awing majarkeun nginya we. Madahal mah memang uing ngayang lilang aya di dieu. Nu matak kitu teh Nyai. Teu kudu era Teng ari heueuh mah bener. Kumaha Nyai? Nyadah Kang masih kene erek neangan anak jeung pamajikan atuh. Untari katingali bangun anu seunggah rek ditinggalkeun ku Sirawing teh. Pang-pang nama hayang ngawanohkeun heula nu jadi indung anu kakara pulih deui panceg ingetanana tutas sababaraha poe saolah-olah henteu panceg kasadaranana. Padahal mah engke we atuh Kang Rawing. Tos jelas pun biang damang Kang Rawing nembe mulih. Barisakan tenan ku abdi hoyong di ieu di naon teh dipenakeun sareng pun biang nu tangtos bingangeun pangeutan margi ku pitulungna Kang Rawing. Pun biang katingali ku abdi tos bade eungkeut-eungkeut deui pulih kakuatanana sareng kasadaranana Kang. Cek akang oge lamun cek akang eueuh kapentingan nu sejen mah teu neon-neon. Maya akang oge betah lamun terus salilana aya di dieu. Ngan akang boga anak jeung pamajikeun. Da piraku ari akang kudu ngakukeun bujalan bujangan mah. Bener teu? Bener teu? Suka mana wae Kang Rawing mah sasahuran teh. Atunya upami teu tiasa dicandet mah abdi teu tiasa naon-naon Kang. Mung abdi bingung kedah kumaha mulang tarima ka salira Kang Rawing. Kade ieu. Akang sakali deui nitip sarta amaneut Nyai. Pulihna deui indung Nyai cageurna di indung Nyai lain ku akang. Akang mengenca ukur syariatna wungkul. Pugu hakikatna manyata nu maha kawasa. Inget akang ngan saukur jalan pugu nu nyageurkeunna nama. Nyata-nyata pangersan nu maha kawasa. Kapanan anu nyageurkeunna nama. Untari jeung si Banteng Wulung silih teuteub. Teu lila harita terus Untari nyarita deui. Kang Banteng we atuh di dieu. Abdi bet kareueung margi teu aya nu ngarencangan sok inggis ka dieu deui we abdi mah Kang Subala sareng Sujali teh Kang. Tah. Eta kumaha geuningan kitu tah Teng cenah. Cik kumaha geus ditawaran kitu tah Teng tah. Kumaha mun geus ditawaran kitu tah Teng? Erek di dieu. Nyai memungah-mungah kana ngake-ngakang mangnya bener ngeta teh Nyai dangan teu sieun gitu ku ngakang. Abdi teu sieun ku Kang Banteng. Margi ayeuna mah tos terang jelas Kang Banteng teh bageur pisan geuningan. Langkungna teh eta abdi ge ngaraos bingah ku ayeuna Kang Banteng nu tos ngiring ngusir balad-baladna Kang Subala katut Sujali. Ngaring eta mah ngawajiban ngatu Nyai. Ngakang mah nyulungan muduna ngoge gitu. Numunukonya mah ngaring ngakang mah ngitung-ngitung amal eta mah. Aduh, eta si Ateng nih ngabrak-bak.
Mohon sanggap abdi oge tos we di dieu Kang Banteng mah. Nanging direncangan ku Kang Rawing supados abdi naregreg. Cek Untari bari imut ngagelenyu. Ngatung-ari kitu mah nyarua bejeng nyandet deui ka ngawing-ngawing. Nyugan teh bener ngakang ngarek mudu di dieu nyorangan. Si Rawing nyerenge seuri neuteup antep ka Untari. Manehna oge bisa ngarasakeun getaran hatena Untari. Sanajan nya si Rawing teges balaka terus terang boga anak pamajikan, tapi duka teuing kunaon dirina bet ngarasa simpati ka pribadina si Rawing. Ari akang manganuhunkeun kana sikap jeung carita Nyai. Hiji tanda Nyai teh nganggap dulur ka akang. Da sok sanajan akang oge saruan teu nganggap batur ka Nyai teh. Naon sababna? Sabab cek akang oge urang teh dulur. Buktina indung bapak urang sarua ambewe jeung lalaki, jadi ti huleuweutna mah Ibu Hawa Rama Adam. Nanging tetep we geuningan jalmi teh aya nu miharep ayana endan teh memusuhan nya Kang Rawing. Buktosna saperti anu karandapan ku abdi anu sok padahal abdi makapan teu nganggap musuh ka anu sanes teh sapertos ka Kang Subala tanapi Kang Sujali. Ari nebandingannya mah memang gitu. Aduh meteng. Ya mah ya kana meteng nya meteng deui. Nya Nyai memang kadangkala di lebah dinyana mah teu aneh kitang sabab setiap aya anu resep jalma mah tangtu aya nu wah. Setiap loba nu deudeuh tangtu aya nu geuleuh. Pogo kitu kangaranan hirup. Bener teu? Nya lain kitu teng. Nya bener gitu Kang ngawing-ngawing. Ngan ngomat-ngomat ngamun ngengkeng ngingit ngulah meren nimbelnya gelar rupa Nyai. Mokonya mah janajan nyakang ngosok lapar di jalan ngulah makelan dimbel. Nah teh sawios atuh Kang Banteng, da kalarasan abdi oge tos mungkus timbal tadi teh tibatan kek kedah liren di warung, mending keneh anak timbal ti dieu Kang Banteng. Wah, ngontong ngariweuh-riweuh. Ngentong ngerak ngatuh Nyai make mudung imbelnya gala rupa, napi ngari geus nijieun mah ngeunteu neon-neon ketang. Nah, eta mah si anteng-anteng make jeung sok pura-pura segala rupa. Langsung me omon-omon Nyai akang bisi leureuh di jalan jeung di warung kudu bayar. Cik akang minta timbel kitu ngarah haratis. Benih era. Kang ngawing-ngawing mah itu bae euy. Nguing mah jadi sok beuki ngera nyaho we ngandang ngeusingat teh batur teh Kang ngawing-ngawing mah euy. Untari mesem. Bet geus kabayang upama teh si Rawing jeung si Banteng Bulung indit tada teuing meureunan ti iseunana malah kawilang leungiteun pikeun Untari mah. Nah bekelah Kang ngobrol ning teh teng. Aduh. Hayu wayahna Nyai akang lain teh sono nya ye. Hayu teng. Ngayu Kang ngawing-ngawing ngayu moal ngaya neon-neon deui Nyai sing percaya Kang akang. Ari Untari katingali paromanana bangun anu ngemuka sedih. Harita terus nganterkeun si Rawing jeung si Banteng Wulung nepikeun kaburuan imah. Tapi tacan oge ngalengkah lempang jauh Untari katingali paromanana jadi sepapias teh getihan. Si Rawing jeung Banteng Wulung nu masih keneh nying hareup ka Untari jadi kaget ningali parobahan beungeut Untari. Malah Untari terus nyarita. Kang Rawing, mangga tinggal Kang, itu saha nu ka dieu teh? Teteh lagi dengan Kang Subala katu Sujali Kang. Malah disarangan ku aki-aki. Naya naon deui cenah ieu teh nya? Me bareng si Rawing jeung si Banteng Wulung pada ngabalikeun awakna ka tukang. Breh bener we katingali anu keur lempang tilu jalma nu tayalian ti Subala jeung Sujali ngahapit Mbah Gabug Inten. Si Rawing sanajan jarakna masih keneh anggang tapi kaseuketan panon jeung perasaan si Rawing geus leuwih ti heula ngabejaan. Yen aki-aki nu datang teh jelas lain samarangan jalma, beda dina rigigna lempang jeung dina keureut beungeutna. Si Rawing noel kan leungeun si Banteng Wulung bari nyarita. Geus moal salah deui ieu mah teng ye. Pasti guruna Subala jeung Sujali euy.
mata saran ngeneh nih gana mateng. Ngapaksa we akang malah kabalik ieu mah ieu. Sabab beda ya gedigna ya. Lempang nu kitu mah lempang nu rek ngajak ngesang sigana mah lain gidi gringgit. Waduh, bener-bener Kang Awing-awing. Beda ngarasana kana manon nguing Kang Awing. Jadi ngumaha yang ayeuna nindakan urang Kang Awing-awing? Ngumaha rigos ngieu? Tenang cicing heula teng. Ingetkeun akang komandon. Lamun cek komandon ulah waka ngayakeun tindakan ulah waka wawanianan. Nyai tetep cicing di dieu nya. Keun ku akang erek disampeurkeun tah anu anyar datang teh. Ku hitungan mah jelas guruna Subala Gabug Inten tea meureunan ieu teh. Si Rawing ngagandeang lempang ti heula dituturkeun ti tukang ku si Banteng Bulung. Subala jeung Sujali anu lempang ngahapit guruna harita ngarandeg lempangna. Ari Mbah Gabug Inten ngareret ka Subala bari nyarita. Kunaon lempang make jeung eureun sagala rupa bala? Kunaon si laing make eureun? Eta saha nu lempang nyampeurkeun ka lebah dieu euy. Sorot panon Mbah Gabug Inten museur seukeut ka lebah si Rawing. Ari Subala ngareret ka Mbah Gabug Inten bari nyarita. Tah eta nu ngaran si Rawing teh Ki Guru, jelema anu gedena ngaranna teh si Banteng Bulung. Coba we perhatikeun ku Ki Guru waniana keranan si Rawing langsung datang nyampeurkeun, hartina manehna nguntup ka urang. Mbah Gabug Inten nyerenge seuri bari nyarita. Jadi eta nu ngaran si Rawing teh nya. Aing jadi beki penasaran tetela memang bener beda dina lempang jeung sorot panonna oge. Ieu mah keleup teh memang geus di luar jeung jero. Mbah Gabug Inten kawilang jago kolot nu geus kahot harita bisa langsung nyaho kana kayan si Rawing. Si Rawing nu lempang nyampeurkeun malangkeun leungeun kencana si Banteng Bulung ngarandeg lengkahna. Eureun di dieu teng. Awas ka hati-hati yeuh. Hati-hati sambel ati ot-ot kadal janggotan bulu kelek heheotan. Awas, hati-hati teng. Ulah ningali aki-aki ye nya, awas ye. Jelas ieu anu ngaran Mbah Gabug Inten teh lain jago biasa teng. Jadi ulah gagabah ngayakeun tindakan. Lamun eueuh parentah ti akang, heng? Atuh nu momokonna mah ngaringuing manurutkeun be kumaha Kang Awing-awing. Nu menting Kang Awing-awing mun teu menang ngelehkeun ngeta ngalawan anu lawan eta Kang Awing-awing. Tilu jirim geus pancuh nangtung teu jauh ti hareupeun si Rawing. Mbah Gabug Inten nu ngalengkah maju salengkah di kahareup. Dua tetepan bantrok si Rawing kudu ngaku dina hatena kaseuketan sapasang panon Mbah Gabug Inten. Si Rawing anu miheulaan muka caritaan. Iya pasti Mbah Gabug Intennya benernya. Iya pastinya. Guruna Subala Rejeng Sujali. Tadi penting eta mah mani mata kaget jeung reuas Mbah Gabug. Ngan untung benang katewak terus dibebaskeun be kanu jero dibabaskeun be kanu jero taneuh. Mikeun ari nepikeun kamikeun ari kudu mebeskan awakna Ibu Ratimah indungna Nyi Utari mah duh bah kadunya teuing. Alah bagea Mbah Gabug Inten. Aduh iya Mbah Gabug Inten teh. Aduh. Mbah Gabug Inten seuri deui ka si Rawing ngan seurina bubuh jadi matak sieun lantaran semuanya gereng katinggalina teh. Jadi si lain nu ngelehkeun murid dewek teh. Syukur dewek memang penasaran Rawing. Sabab tadi penting pagawean dewek aya nu ngahalangan ngan si lain kudu ngarti jeung nyaho Rawing. Dewek ulah disasaruakeun jeung dua murid dewek. Bari naogen saan rek nyaruakeun Mbah Gabug jeung nu sejen. Sabab moal samata-mata panon, moal samata-mata disebut Mbah lamun teu jadi bongkotna jago.
ngan hanjakalna teh salah ngalalapkeun ilmu mah gabung sabab boga ilmu dipake pikeun nandasa jeung ngawi saya jalma deungeun anu teu tuah teh dosa eta nu kuring teu panuju mondong lo ngatur deuleu Sirawing ulah bolonging jelema harkat bantar si lain deuleu dalah sanajan dewa paribasana dewek bae make kudu serab ngarti ari kangaranan serab malah ningali jelema mah gambug tapi nengjo panon poe ka kareta serab bisi teu percaya sok pelong kayaknya panon poe wanci tengah poe ereng-erengan pasti peureum lantaran serab ari ningali kuring mah lain serab tapi resep bener teu pek pelong panon poe kayaknya hayang serab mah Mbah Gabug mendelik panona panon bet kakara merenan harita tepung jeung jalma seperti Sirawing kakara harita merenan eueuh tanda-tanda anu sieun ku dirina padahal ngaran Mbah Gabug inten kungsi mapaesan lambaran alam kajawaraan tur dipikasera belantaran tahapan aji pangartina si lain ulah ngerasa gede hati atawa sombong sapeda geus mampu ngelehkeun dua murid dewek Rawing ilmu murid dewek memangan ukur satai kukuun ilmu dewek ngerti nu matak poe ieu ilain kudu tungkul kana lemah tanggah kasadapan sabab poe ieu mangrupa poe panungtungan ceuk si dodo ceuk si enut memangna nu nangtukeun umur pikeun hirup pipawenangan teh Mbah Gebug inten weuh mah kuring geus usul lamun bisa masa tungtung aya kajahatan ulah waka dicabut umur karti Mbah Gabug inten beki muntab amarahna di dia memang kaunggulan Sirawing Mbah Gabug inten beki muntab amarahna di dia memang kaunggulan Sirawing sabab setiap adu carita jeung anu jadi lawan pihak lawan moal aya nu mampu pikeun adu carita tematak aneh lamun Mbah Gabug inten jadi beki nafsu ka Sirawing jadah sia teu ningali kana luhurna langit jerona lautan si lain Rawing dewek leuwih hade eureun jadi jelema sia deuleu eueuh ti ditu na dewek make kudu elek ku budak kamari sore sia Mbah Gabug inten bangun anu yakin pisan dirina baris mampu ngalajiwan lawan ari Sirawing teu ieu ngarasa seber hate ningali kagalakan Mbah Gabug inten sedangkeun si Banteng Mulung ningali kaayaan sarupa kitu harita jadi kahudang amarahna langsung geus rek maju ka hareup geus dihalangan ku leungeun Sirawing cicing rek ka mana ceng ingetkeun akang dina waktu ayeuna henteu ngidinan anteng pikeun jeung hareupan ieu jelema kolot teu meunang temenang cicing lenan miraku nguing make kudu ngeleh ku ngaki-ngaki ka ngawing-ngawing jadi manasaran jeung ngate jeung mudu ngeleh ngatawasieun ku ieu jalma nu ngaran Gabug nginten ka ngawing-ngawing heuwayahna teng pokoknya mah akang teu mikeun lamun anteng nepikeun ka kudu cilaka ku yaki-yaki kolot anu matak wayahna we ayeuna mah lalajo teng inget akang kobandeun leuwih nyaho jeung leuwih ngarti teng nya kitu teu neon-neon ngarti nguing oge nurut be ka ngawing-ngawing morosa tadina mah ku nguing bakal dimanting ka ngawing-ngawing tenang teng tenang gampang ngabantingkeun heula antepkeun akang ayeuna mah bere kasempetan cicing ningali Sirawing kalah ka ngobrol jeung si Banteng Mulung malah bangun anu keur marebutkeun dirina atuh puguh we Mbah Gabug inten lain dikieuna nafsuna haram jadah sia si lain bener-bener teu ngajenan ka dewek Rawing ngajentul aing lain tunggul ngabedega lain arca sia nganggap naon ka dewek dina waktu ayeuna ha urang ijen jeung aing deuleu Sirawing saksina mugi jeung langit aing leuwih hade eureun jadi jelema dina poe ieu lamun memang teu bisa ngalajiwa maneh ayo udah tatan-tatan pikeun ngaleang jiwa ku leungeun aing deuleu sia Mbah Gabug inten langsung harita ngabangun pasangan dina tetepan anu beki garang jeung galak
Tapi Sirawing memang geus bisa ngajudi, yen anu jadi lawan dina waktu ayeuna henteu bisa dianggap enteng. Si Banteng Bulung oge surti kana kaayaan, dirina patuh kana parentah Sirawing, katingali si Banteng Bulung mundur nyingkir ka gigir. Subala jeung Sujali oge nyingkir mundur ka tukang. Dua jirim harita pada pancuh adu hareupan, Mbah Gabug Inten ngawangun pasangan anu kawilang aneh. Sabab sapasang leungeun diacungkeun ka luhur, dua suku dijengkekeun geus kitu awak ngaluncat ka luhur terus ngacuralit sababaraha jumpalik curalit geus napak kana lemah dua suku Mbah Gabug Inten putbet ngarahkan anggota badana atawa badan lawan pugu we kawilang ilmu silat anu ngutamakeun kana tajongan. Aduh nya mah euy. Hayog lah, hayog kayaknya hayog. Hap, yap, blas, bakting, ger. Ayo, lah, ngasan teh, ulah kabina-bina teh nyatenya. Kurang didambung atuh ari diliak-liak ting mah tuh. Bener tuh. Saha nu dahek? Saha cing nu dahek? Tong ngomong wae sia deuleu lawing. Aduh hareupan jeung aing teh perlu loba ngomong sia deuleu. Ayo ayeuna mah geura petakeun naon sia kabisa sia. Suku Mbah Gabug Inten menibut bet. Aduh, nyaan ilmu silatnya hebat ya Mbah Gabug. Sukuna meni motah gitu, tedekan cicing. Aduh, ya maya benar-benar edun. Aduh, sukuna meni motah gitu tedekan cicingnya. Alah, bebe kuring kabenangan. Leh, kuring dia kata juang. Ayo, tajong dikanya. Aduh. Ayo dek-deknya. Aduh, disangkanan naon we meureunan kuring teh nya combro. Yap, pas. Lap lay. Ayo. Ari Sirawing geus pancuh nangtung di tempat nu sejen sedengkeun Mbah Gabug Inten harita ngahegak di barung jeung hate nu panasaran. Ari sabab runtuyan panarajang tajongan-tajongan sapasang sukuna anu mibanda kacepetan jeung kakuatan luar biasa teh estu teu keuna kana sasaran. Dan paingan Sirawing atau paingan Sirawing gampang ngelekeun murid aing. Sabab kacepetan gerakanana bener-bener di luar dugaan. Aing jadi era ku ngaran di lamun teh menepikeun ka hantu bisa ngelehkeun anu ngaran Sirawing. Aduh, gelo ieu mah yo. Gelo ieu mah. Rakatak, tarak-tak, Mbah Gabug Inten ngabangun di pasangan. Katingali harita dua leungeunang nyolodor ka hareup siga nu heuras teh beda ti beusi, sarta kadenge sora tulang jeung urat nu ting trak-tak. Alah, nyaan bedas kene sakitu geus kolot oge euy Mbah Gabug mah nya. Cacak lamun kuring geus aki-aki saperti Mbah Gabug sigana bae moal bisa neon-neon ya. Ayo sia montong loba ngomong Sirawing dewek ayeuna geus saya gapikeun ngalah jiwa maneh. Dua dampal leungeun Mbah Gabug Inten digesek-gesekeun katingali harita sapasang leungeun Mbah Gabug Inten jadi ngagleter anu akhirna tina sapasang leungeunna siga nu ngaluarkeun haseup ipis. Tetela pikeun ngarubuhkeun anu jadi lawan, Mbah Gabug Inten langsung metakeun kakuatan ilmu pamungkasna. Rawing, rasakeun sia. Rasakeun kumaha ayeuna kumaha kamampuhan ilmu tapak saketi.
entong boroning awak maneh dilebesi atawa bati katoel ku jampa leungeun atawa rambu leungeun aing bakal hancur. Mbah Gabug Inten Rajang leuwih rosa jeung leuwih hebat batan tadi. Lain bae tajongan-tajongan anak anu memang ngabahayakeun pikeun si Rawing. Tapi ayeuna masa pasang leungeun Mbah Gabug Inten muwuh nebarkeun hawa panas anu estu lain ngan ukur hawa panas wungkul, tapi eta kakuatan hawa panas teh narekab mangaruhan kana sakujur badan lawan. Si Rawing sadar kana kayaan upama dirina teu ngalapis diri ku kaampuhan elmuna geus tangtu dirina nu bakal ngalayang jiwa sabab tetela. Elmu tapak saketi teh memang lain heureuyan. Jirim si Rawing jojorelatan harita di antara hujan panarajang lawan anu bangun henteu mere omber atawa senghapan ka dirina. Dina tata gerak jurus pansrasa sarining bayu, tina bagian ilmu pancatunggalna si Rawing mampu ngimbangan panarajang lawan. Tapi tetela tata gerak Mbah Gabug Inten oge terus ngurung dirina lir upama anu nutup kana ruang gerakna. Geus eueuh di jalan kajabati kudu bantro kakuatan bareng jeung datangna panarajang lawan. Si Rawing mapag datangna kakuatan leungeun lawan ku sapasang leungeun anu geseng hideung. Das keduk das bangkil cengkang hiat. Dua jirim pada ngabangkil mundur ka tukang, dua nana pada ngaranjug ku kakuatan lawan masing-masing. Si Rawing jeung Mbah Gabug Inten silih teuteup Mbah Gabug Inten bener-bener beki kaget ku kakuatan si Rawing, malah nyarita dina jero hatena. Aing moal percaya lamun aya jalma ngorakene seperti si Rawing boga kakuatan kieu. Lamun teu ngabandungan jeung nying harupan langsung, bet asana teh pamohalan. Kakuatan ilmu tapak saketi esti siga taya pangaruh naon-naon dan ieu mangkeluk teh. Eluh, waktosna geuningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng Kiwari neraskeun carios Si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari. Hatur nuhun permios.